nu paling hebat cacaan Kangjeng Nabi talin eta nyorot fi dunya wal akhirah. Ieu kabeh cacaan Kangjeng Nabi, aya dunia cacaan Kangjeng Nabi, aya urang cacaan Kangjeng Nabi, aya akhirat cacaan Kangjeng Nabi, aya surga cacaan Kangjeng Nabi, aya neraka cacaan Kangjeng Nabi. Moal diomongkeun ku Gusti Allah, hadis kursi diucapkeun ku Kangjeng, laulaka lama khalaqtul aflaq, mun teu aya anjeun Muhammad, mun teu aya anjeun Muhammad, kaula moal ngadamel jagat raya. Berarti jagat raya teh cacaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu paling hebat cacaan Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter, nu bengkok sorot ku cacaan Kangjeng Nabi jadi lempeng, nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaan Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran. Nu paling hebat mindahkeun tina neraka ka sorga. Kejadian-kejadian nu aneh ketika lahir Kangjeng Nabi. Seuneu nu geus teu pareum-pareum pas lahir Kangjeng Nabi pareum. Patung sakitu gede na desona. Begitu Kangjeng Nabi lahir ngaguling patung. Begitu Kangjeng Nabi lahir benteng nu sakitu istimewana kuat ngaguling. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia tegas aya ciri bakal hancur kebatilan-kebatilan, hancur agama-agama batil, bakal tegak agama lurus nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia nu sakitu puanasna cedem tiis. Kos kuari bae pan bangun tadi mau panas kan? Begitu maulidan cedem. Kepikiran-pikiran cedem. Iya malam iya. Haji Masuri membangun geus merengut bae. Cedem. Tah, tapi barang ngadenge Kangjeng Nabi lahir buringas deui. Buringas deh. Haji Masuri mah beda nya. Sok aya buringas, sok aya sedih, sok aya teu parugu. Haji Masuri perwatakana kos kitu nya. Lolobana mah teu parugu lah. Ya Haji Masuri. Kusiyatin lardu ba'datu lijadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Wa inati simaru pandes dijelaskeun dina berzanji. Wa kusiyatil ardu ba'datu lijadbiha, sabada paila anu panjang jukut garari eueuh cai eueuh paila jadi teh paila. Begitu lahir Kangjeng Nabi Masya Allah eta hujan anu tiis dina. Sabada hujan sapoe dua poe jukut jararadi. Usiatil ardu ba'datu lijadbiha minan nabati, jajadian boro-boro di daerah urang, di daerah Mekah ge, di daerah Mekah jukut jararadi tatangkalan hararejo lemok. Aduh indah. Iya begitu lahir Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meureun lamun urang harita geus hirup tahunan Kangjeng Nabi dilahirkeun meureun di urang ge ya Allah ya Rabbi. Wah eta dunggaran jajadian teh pohara ieu sesana bae, sesana kuari urang nyaho ka cente, nyaho ka suweg, nyaho ka badur. Haji Masuri teh Haji Masuri ieu teh sesa mabok badur. Baheureup pajar suweg gunyana. Ieu carita santri, carita santri kula di dieu. Aya santri pan baheula mah kebon. Kirai. Atupannya nyaritakeun tales ngeunah, singkong ngeunah, suweg ngeunah ngan ulah teh badur. Sebab badur mah mabok.
Nah nyana kan teu bisa ngabedakeun mana suweg mana badur langsung eka ke pohon wah ieu suweg cekeun ieu watu gede dipotong bawa ka podok bebeja ka babaturana wah aing menang suweg gede cekeun ieu pan geus dipiceun dauna di kebon kene watu pasak digodog atuh ngaranna ge santri santri mah nu teu beuki cenah ngan cai aki doang nu teu beuki sampai beuki dipasak langsung dipasak asak di dahar nu teu mabok santri mabok kabeh mabok badur saya nu mawana udingna urang koroncong atuh geus disebut uding badur sia datang ka kuari itu uding badur urang geus kasebut itu uding badur eta teh sakurun jeung Bang Haji Yasin mah henteu teu ka badur henteu Haji Yasin badur henteu uding badur eta gara-gara mabok badur eta ku subur-subur di urang subur naon bae aya di urang mah eta ieu berkah lahirna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aina atis simar wa nasyajar wajan data bubuahan di Mekah masa kitu kaayaanna di urang ka asem-asem aya asem cereme di dieu aya tangkal lain anu karitu teh lain nomor gede ngeuna tah sakit tah baheula teh tadi di dieu anu mun didahar ku urang teh rada hasem-hasem setik teu yaho ieu kudu oong ditanyana oong mah nyaweun digigiri mah nyana eta nun sagede kieu teh tah aduh poho ngaranna eta nah ih lain tanggalnya juga buahnya kehadapan gitu tah lain nu nyaho wah panjang buahna gitu kadang-kadang lain panjang gitu tah pohoan ngaranna saya dek sakola bae kadinya malah terus di masuk ngalat teh bebeja kula mah bebeja nya tidak aku beja para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lahirlah Kangjeng Nabi dumata kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil diabadikeun dina Al-Qur'an alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil asabil fil teta nu marake gajah hancurkeun ku Gusti Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsal alaihim tayran ababil tarmihim hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim Allah ngutus manuk ngaranna manuk ababil hiji manuk mawa batu dina pamatukna geus aya ngaranan hiji-hijina Haji Masuri misalnya Haji Rusdi geus asal turun batu eta kajian lumpat ka mana tah Haji Masuri diudag jadi teh mah batu nu ngudag teh Masya Allah geus parai gitulah Kangjeng Nabi begitu lahir berubah daerah berubah suasana geus aya tiis ya gede sakumaha nu sok urang dicaritakeun susuanlah ku Halimatus Sa'diyah kasimpulan nama Kangjeng Nabi teh datang ke umur 40 tahun
40 tahun memehna Kangjeng Nabi dibere tresep campur jeung makhluk, dibere tresep campur jeung jelema, dibere teu hayang kana alam dunia, neule dunia teh leuwih hiji tibatan kocomberan, neule dunia teh leuwih hina batan nu nejis-nejis. Jeung jelema-jelema teu hayang ngahiji Kangjeng Nabi, otomatis Kangjeng Nabi mengasingkan diri uzlah ka Jabal Nur, ibadah sorangan Kangjeng Nabi, khusyuk ka Gusti Allah, memeh dibere wahyu teh mengasingkan diri. Kula osok bebeja ka Haji Rusdi kadahanan cara Kangjeng Nabi mah kaluhur gunung sorangan, atuh urang mah di jero kamar we sorangan, pamajikan di kamar itu, anak kamar itu, urang kamar ieu, poekan ku urang kamar sorangan, urang di dinya jam 1 jam 2 pakailah sesengitan, urang make putih-putih, di beurangna aya nu paeh urang mulai asan aya pocong ya. Ibadah tunggulah mah. Ibadah teh kos kitu. Haji Bahri kita pernah nyana kos kitu. Mantak kuarina rada lain deui ge. Ngan nyana mah di kamar kontrakan. Nah, aja aya SMS-an jeung kurang Lampung bener kan ya. Eta mah lain uzlah ngaranna. Iya, Haji Bahri itu. Cek nyana aya kos kitu turun nyandung. Yang turun nyandung asal nggak ada yang nyandung mah iya aing turunan nyandung cek ulah nyebut turunan gara nyandung itu sia ye itu turunan maka bege aya asal nggak ada yang nyandung iya aing turunan aing nyandung teu naonan tuh komo ieu mah ye aing geus sarua cenah turunan kukula sok dikitu kedua ngomong turunan sia hayu laksanakeun teu siap teh cenah emang kunaon beuh nu di imah kumisan tapi galak. Nggak, langsung ngomong turunan sih. Endek. Tapi bebeja kai mah, Ki. Aya cenah nu daekeun doana bae. Geus berani. Doana cenah supaya reper HP. Maling mah ngadoakeun. Emang kunaon atuh mun kitu mah dua aja yang hiji sia hiji. Aduh, terjadi malah cenah kieu geus hiji bae sadar sorangan nya. Aduh, aya deui Haji Patin geus sarua nya geus sarua atuh jelema apa ruangan kaburu kanyahoan atuh kajua kukula diajak zarah ke Banten ieu teu bebeja ka pamajikan teu bebeja atuh kahayang mah bebeja pan leungiteun ya datang ka peuting pan ngaranna ge Zarah ditelepon woi gimana pacek kula pan telepon gitu amat Zarah di mana ke nya dibere sawo bae cek nya ke meuli sawo di mana sawo mah di mingguan ge ambal aya wah Haji Patin ieu mah tsunami ieu mah bener bae mawa sawo teh datang ka ieu mah dibalang-balangkeun. Guys, ulah sok haju ayeuna boga ilmuna ulah maju. Padahal mah ilmuna mah aya ya dibere ku kula. A'udzubillahi min sok seurit heula. Ilmu nyandung ye. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qol. Atuh ku sia direkam ke. Atuh jadi bacaan nyarandung kabeh. Moal. Tah, geus beres tah ayatna eta tah. Asal pamajikan marah aya. Urangna bari jengke maca salah sarbo. Geus madeke. Coba praktekkeun Haji Bahri. Tah. Kangjeng Nabi teh lahir sagesa lahir tahun gajah berangkat melaksanakan hirup sesuai jeung irodat
Gusti Allah datang ka memeh umur 40 teh dibere teu hayang cacampuran jeung jelema indah lamun menuju Allah zahirna ka Allah batinna ka Allah indah sebab hirup boga rasa tatadina eueuh kuari aya ke bakal eueuh keur eueuh nu ngeueuhkeunna Sang Khaliq diayakeun ku Sang Khaliq Allah ke dieueuhkeun ku Sang Khaliq Gusti Allah urang hirup teh diatur ku Gusti Allah di jero kudrat jeung iradat Allah umur geus diatur ku Gusti Allah nyawa geus dibatas ku nu bogana eueuh anu kaluar tina papasten Gusti Allah sugihna papasten Gusti Allah susahna papasten Gusti Allah sehat papasten Gusti Allah gering papasten Gusti Allah kawin jeung teu kawinna papasten Gusti Allah nyandung teu nyandungna papasten Gusti Allah nyandung 1 2 3 4 papasten Gusti Allah pendek umur jeung panjangna papasten Gusti Allah nah atuh jeung maka ngarasulah sagala ka Gusti Allah aja kabeh ge diatur ku Gusti Allah ku kudrat iradatna lamun eta ku urang teh dipikir ditafakuran bakal nemah jeung rela ridho kana papasten Gusti Allah dik naon atuh nu dikarasulakeun ku urang dik naon atuh nu diingkaran ku urang jak kabeh ge bakalna balik menghadap ka nu nyieuna dik kumaha da Kangjeng Nabi teh tafakur teh eta be bari zikir ka Gusti Allah eta eueuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi mah eueuh guruna nyaho ka Gusti Allah teh langsung ti Gusti Allah teu pernah maca kitab Kangjeng Rasul teu pernah maca buku teu pernah nulis ummi Kangjeng Nabi teh artina ummi teh tara maca tara nulis tapi ku Gusti Allah dibere ilmuna dimimiti samemeh Kangjeng kaditu Kangjeng memehna zaman Kangjeng Nabi Isa zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng apal kabeh zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi apal zaman Kangjeng Nabi Enoh Kangjeng Nabi apal dek dongeng naon samemeh Kangjeng Nabi datang ke alam arwah apal kabeh sabada Kangjeng Nabi kadieuna zaman sahabat geus apal zaman tabiin apal zaman atba tabiin apal zaman tahun-tahun berikutnya apakah Kangjeng Nabi teh nyahoon bakal Presiden Jokowi apaleun di Presiden Jokowi di zaman presidenan Jokowi bakal aya Haji Rusdi emang teh nyahoon nyahoon apaleun terus datang ka memeh kiamat dicaritakeun ku Kangjeng Nabi min alamatis saah ciri kiamat ciri-ciri de tereh kiamat diceritakeun ka kiamat da Kangjeng Nabi apal Kangjeng Nabi ngan teu daekeun nyebutkeun tahunangan ciri-cirina hungkul alam kubur Kangjeng Nabi apal dibukakeun ku Gusti Allah ja ilmu ti Gusti Allah terus mun Kangjeng Nabi nyaritakeun alam kubur nu meunang kanikmatan nu disiksa siksana jeung macem-macem kemudian engke mahsyar dibayangkeun dibukakeun ku Gusti Allah digiringna manusia ti unggal negara ka mahsyar narangtung timbang amal nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim nu ujung-ujungna nu baragus ka salorga anu garoreng ka neraka di nerakana aya anu abadal abidin kafir musyrik munafik aya anu ngan sakadar dibersihan doang engke bakal asup ka sorga apal kabeh Kangjeng Nabi teu kudu maca teu kudu nulis Haji Rusdi jeung Haji Masuri mantek nulis bae ge lantaran mun teu ditulis jangan mah teu bisaeun jeung poho sakitu ditulis ge poho bae kadang-kadang tulisannya teu kabaca ku nyana parah jasa tulisannya isi tulisan saha cenah ieu teu kabaca di bebeja ka anakna ieu coba macakeun isi tulisan nang leungeun apa nang suku bah tulisan abahna pan tadi hina eta ya Allah ya Rabbi bentak ulah sok ngadahar ceker kotop baheula mah ku ibu urang ku emak ulah ngadahar ceker
jore nulis geus bapak sia jore nya jore nulis jore beungeut bapak sia mah sok aju acak-acakan tak emanya tah ulah sok ada ngeceker ulah naon bae atuh ya tunggir ulah naon atuh mah jangjang abe bisa kikiplik asal anak bae dibere jangjang pingping yang abah mentok cek emak aya anak mah hulu jangjang bae tilok bae bener diberena mentak kos kieu ye buktina teh tilok dibere mentok ai kula mah baheula ku ibu dibere mentok mentak ngeunah sok aja tuh nya masak Haji Masuri mah jangjang bae diberena atuh eta kos kitu tunggir ge ulah tunggir mah tulangan ngeunah yang abah teh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya kangjeng nah lamun cekas hatena teu mamawa dunya cekas hate teu mamawa makhluk cekas hate teu mamawa kahayang jabatan cekas hate teu hayang salian Allah di jero hate anu nyangkrungan hiji be Allah bakal dibukakeun ku Gusti Allah ilmu nanaon hayang sugih tah kuncina maca kitab tah geura baca hayang naon bae bukan asal cekas sampai urang aya awewe geulis ku batur teu bisa didongkel ge teu bisa urang cekas hatena urang embung kan ka nyana lantaran cekas hate nyana nu ngudag-udag urang gitu ngomong mah mantap bae ya Allah pernah melet gitu manjur Haji Masuri mah ya beak mobil hiji sia aja lah beak mobil hiji bobogohan bantu mah tilokos gitu boga kenek Haji Arab ragag kenek duanya nah Haji Arab jeung Dulgani hiji Haji Arab ragag atuh supir terus baik bareng turun kenek mana Haji Arab teh sesa untung hirup kene sok adzan Jumat teh keneknya na mun lamun dibuka ieu na barared kabeh urut ragag nomor kedua Dulgani begitu deh ka Garut cek nyana teh ka Dulgani kenek profesional eta loba laga jasa itu loba laga ban nyana mah dol pinuhan bensin ka Garut oli pinuhan dek ka kula maksudna ka ditu waktu Dulgani mah siap jasa bensin di pinuhan ka oli punyana dibuka heula handapna dibuka dibersihan punyana sok bengkel kan ngaranna aturan mah bengkel ieu mah lain panjana mah lain bengkel kunaon dibuka tuh handapna bauda buka kunyana set beres wah bersih cenah geus bersihan kunyana oli beres bereja siap bos beres bos Eno, langsung isuk-isuk berangkat datang ke puncak, drogdok, mobil guna dia udah drogdok, aduh, barang kasih siti ya, horeganan oli, murna tadi dipasang, aduh, iya bukan kenek parah, nah itu Dulgani sesa keneknya nah, tuh. Tak gesah belum nyaritakeun nyana mah geus eueuh-eureun nya. Maksudna emang nyana mah kos kitu. Rulah oji teh rulah oji. Eta teh hadam nyana. Kunaon ai hadamna subiai nyana henteu. Tah. Ieu hiji kolbu ieu. Ngebersihan kolbu tanpa terkecuali sahabat. Apakah eta kiai, apakah eta ustad, santri, pedagang, pejabat, presiden sekalipun bisa ngebersihan hati. Ya Allah ya Rabb, naon bae kadeuleu. Disebut mukasyafah. Mukasyafah teh dibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo bae. Eta lah model para wali Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapanggijengna naon langsung katebak bae sebab mukasyafah katempo gurak-gerik kolbu
gitu kene Syekh Maulana Hasanuddin Mukasyafah, Syekh Maulana Yusuf Mukasyafah, Syekh Maulana Mansur Mukasyafah. Nu aya di urang atuh eta pandongengna Syekh Syarif Hidayatullah teh bapak Syekh Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin teh diinstruksikeun babat Banten, dilaksanakan hebat. Satu ketika Syekh Syarif Hidayatullah nyabalah ke anak gitu, nyaba geus beres mere ilmu, alhamdulillah nyana balik. Begitu balik biasana kan jalan darat, ieu mah jalan ka laut. Abah dek jalan laut cek Syekh Syarif, ulah bah cek Syekh Maulana Hasanuddin jalan darat bae. Entelah abah dek jalan laut bae lah. Abah ngeunaheun di Banten langsung Cirebon kan ngeunaheun. Cek Syekh Maulana Hasanuddin, bah cek ulah mah mendingan jalan darat bae lah, ulah jalan laut. Henteu geus doana bae. Abah dek balik berangkat set jalan laut, masya Allah ngaguling parahuna. Kapalna kena badai, kapal kena badai ngeguling. Atuh Syekh Syarif Hidayatullah langsung dibebet sarua kabeh. Nyana boga ilmu batur mamaraot, nyana langsung napas da ditahan, set muncul ka luhur. Plek. Napak sancang di luhur laut. Syekh Syarif Hidayatullah ngan teu bisa lempang sebab asal napas kelem. Ke napas angkat deh ngabah di luhur. Asal napas teu kuat kelem. Ditepuk si babacaan hese. Nah, Syekh Maulana Hasanuddin pan langsung kitu plak. Bah, cek lagi ulah jalan laut. Ieu kan silaka, bah. Ayo gadi. Ayo gadi. Diakep ku kula. Aduh, hadena gaya sia cenah. Tuh diakep, terus langsung jalan laut. Set lompat. Sing cepet atuh cek cenah ulah lempang kieu. Terus digas langsung perem set. Hibar datang ke Cirebon. Coba Haji Masuri, Haji Bahri, atau ulah waka di laut lu bebeneran helanan lahnya. Ulah waka maning kucuprakan di empang bae helanan. Coba yang jawab. Kucuprakan di empang. Babacaanna mah saeutik. La ilaha illallahul jalilul akbar, la ilaha illallahul jalilul akbar. Tilu kali ulah napas. Baca deh la ilaha illallah warrahmanur rahim, la ilaha illallah warrahman. Tilu kali napas, tilu kali ulah napas. Dibaca deh la, mal baca ku aing gitu. Engke sian nyobaan hiber ya ini. Jerus diperda ku kula. Dibere tah. Coba baca. Perem nyana tiluhur ka handap. La ilaha illallah. Hayo nguling. Atuh ngobrus. Lain hiber ngobrus. Abah kula mah pernah teh teu kajahoan eta ka Banjar ti dieu kok 2 jam, heran kan. Ti dieu jam 7 9 10 geus datang ka Banjar. Zaman can aya tol. Supir Pasumantri, gideg Pasumantri. Isi aing bingung jeung cenah. Naik mobilna mobil kos Mazda teh naon tah ngaranna beureum warna sedan. Isi aing cek cenah isi kumaha sih? Kok jam 10 geus aya di Banjar. Tah heraneun nya. Pasumantri eta supir orang Curug. Eta dibaca, dik buru-buru ka Jogja. Jeung Haji Rusdi mamun kula teh jeung Haji Rusdi lancar. Asal jeung nyana be macet bae. Ieu mah nyana. Mawa musibah mah heran. Tah, ilah kajian Nabi. Meme umur 40 teh dibere resep nyorangan. Lamun urang hayang wau jeung Allah can dibere hirup nyorangan, can dibere resep sorangan, mal jadi-jadi. Mal jadi-jadi kudu dibere resep hirup nyorangan heula. Lamun geus dibere nyorangan resep karak. Nanti ka ibu-ibu ye, ka ibu-ibu besi boga salaki nyorangan. Nah, ye asana ye sarua jeung nu diceramahkeun ku kiai teh ye. Ye resepkeun masalah ieu nya teh. Antepkeun ku urang, antepkeun. Sorangan.
diantepkeun kudu nyaho si pamajikan teh ka kahayang salaki. Oh ieu hebat teh diantepkeun menang 20 pesos seuri sorangan pan jadi kos kieu tuh. Jadi kos kieu orang salah guru emang guruna orang nanti Gunung Kawi teu beres atuh. Nah ieu tetep urang mun boga salaki aya sorangan bae tanya Kak bagaimana ieu sorangan bae emang hayang naon ente sih teh hayang naon sugan bisi hayang naon bisi hayang nyandung kula marido Kak. Mumpung hirup kene jeung mumpung ora kene jeung kakak mumpung maju dek iraha deui mobil urang boga imah geus bagus usaha atuh geus tah ieu mah dek iraha deui ngamalkeun ayat rubaa teh rubaa sok aya kan dina ai nikahkeun teh sok dibaca ayatna teh naon gara fangkihu ma talab ma fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruta henteu kakak nyandung ayo kula mah ridho henteu geundeuk maleuk mah kula mah ieu ridho jasa ridho malah dianter ku kula cak salakina bener tah sia tah ieu ya bener. Horeng mancing pamajikanna bisaan horeng hayang nyandung gede lagas ya. Tungtung na orang dicarekan. Ya Allah. Ieu mah kieu cak salakina bisaan tapi cak Haji Masuri. Saya mah Haji Masuri mah ya. Aing mah ieu sabenerna mah lain naon Hajiwati. Ngalaksanakeun parentah Allah. Haju menang ilham. Oh, hebat. Nabi kapan Nabi boga wahyu. Aing ge meureun kulantaran di masjid bae ieu. Heeh, jadi beureun Allah mere ilham, cak ilhamna teh aing kudu nyandung kumaha Hajiwati. Aku gak salah. Cak Hajiwati aya bener-bener ilham mah. Ngan aing ge ieu cak Hajiwati. Kebeneran tah kamari dibere ilham ku Allah tita ngampak hulu sia. Wah. Gaduh ilham teu beres ieu mah. Ayo sia. Aing ge boga ilham cek nya. Wah geus cak Hajiwati geus. Gaduh ilham teu beres mah kos ge mah ya. Atuh aya deuk nyandung kalau bebeja Haji Masuri. Tah mah kos kitu mah rahasiakeun. Oh, dirahasiakeun pernah geus dirahasiakeun tetep ka ambe. Ka ambe. Beuh, Intel pasar Kemis mah serse teh sakar nu maot. Suta. Atuh eleh ku Hajiwati mah. Suta mah teh mah serse lah tah mah. Ku Hajiwati mah irungna seukeut. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu Kangjeng ye. Datanglah ke umur 40 tahun. Masya Allah hasil daripada uzlah Kangjeng teh membawa buah turun malaikat Jibril alaihissalam. Ditangkep Kangjeng Nabi. Ya Muhammad, Iqra. Cek Kangjeng ma Nabi Qoriin. Iqra. Baca. Ma ana biqoriin kula teu bisa maca. Iqra. Ma ana biqoriin. Kakarak dibacakeun ku malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Didinya malaikat Jibril langsung ngalepaskeun Kangjeng. Langsung kaluhur hibersa. Ngegeter-geter Kangjeng. Bayangkeun ku urang di luhur gunung nu sakitu luhurna nu kula tahun 2000 alhamdulillah pernah naik ke gunung tersebut. Masya Allah karim luhur. Didinyalah Kangjeng pertama di turunan wahyu anu kadenge ku urang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kangjeng Nabi turun ke Siti Khadijah. Zammiluni zammiluni. Cek Kangjeng teh rurub kula rurub. Duh pamajikan Siti Khadijah gelis di Siti Khadijah. Bangsawan di Siti Khadijah.
Masya Allah sugih aya di Siti Khadijah majihna orang boga pamajikan hayang tanu kitu teh ayang teh mengaji haji we lamun aya nu kitu teh awewe rangda sal umur 40 tahun geulis bangsawan turunana bagus haju sugih haju hayangeun jasa ka Haji Masuri daek tuh daek jasa sajana dunya na boro-boro nu kitu simba ge daekeun orang Tegal kayaknya terus baik ya Allah orang Brebes mah pancarang nu hideu carang nu putih itu pegan ngangon bebek kan Brebes mah itu tah eta kan lo cak orang Brebes teh bo enak aja tuh kiai nih kulit saya putih padahal hidungnya da geus tah Kangjeng diangkat jadi rasul umur 40 tahun berjuanglah Kangjeng Masya Allah bayangkan ku orang perjuangan Kangjeng anu tatadina sesembahan orang Arab saat eta kadeuleu pangeran teh bentukna batu ku Kangjeng Nabi teh tita ulah nyembah ka batu kudu nyembah ka Allah sementara pangeran nu kadeuleu batu kita ditinggalkeun kita nyembah ka nu teu kadeuleu endeu kumaha teu puyengna sesembahan orang Arab saat eta teh kayu anu kadeuleu kan kayu teh anu geus ratusan tahun dianggap ribuan tahun berkaramat eta kayu teh dianggap pangeran ku Kangjeng Nabi dirobah ulah nyembah ka dinya tama makhluk kudu nyembah ka Khaliq naon teh tantangan gede ka Kangjeng sementara orang Majusi menyembah teh ka seuneu anu geus teu pareum-pareum ditiru ku unggal daerah seuneu tersebut teh disembah Kangjeng Nabi lahir diangkat jadi rasul di tangan robah sesembahan tersebut ulah eta cek Kangjeng nu disembah mah Allah sang Khaliq eta mah makhluk naon teh tepi perangeun ngarobah model koskara itu perekonomian anu tatadina teh saha anu gagah eta anu hebat saha anu kuat eta anu menang dirobah ku Kangjeng melalui muamalah nu ku urang kuari dilaksanakeun riba lamun aya dua akad beda harga dirobah ku Kangjeng Nabi haram teh kos kitu naon tah teu piributeun ketika nginjem 100.000 dibikeun 80 tapi mayar tetep kudu 100.000 sabulana naik tambah 20% atau 30% eta teh baheula teh kos karena itu ku Kangjeng Nabi diulah eta teh riba apakah teu piributeun ketika jelema marabok ku Kangjeng Nabi diharamkeun apakah teu piributeun ketika zina hambalayah zaman jahiliyah mah awewe teh teu barake calana ngan make baju kurung doang ketika Haji Masuri leumpang nyana ngangkat ya endek kumaha coba dagang teh karari itu baheula mah Masya Allah lamun Haji Masuri hirupna di zaman baheula atuh kos kitu nya lagi begitu diangkat endek siap tah eta ya Allah ya Rabb inilah tugas Kangjeng ngeuweuhkeun pangeran nu kadeuleu berbentuk makhluk tita ka Khaliq nu maha qadim ngeuweuhkeun muamalah ribawi anu kudu ditablegkeun ku Kangjeng Nabi naon teh teu piributeun perzinahan jeung pemabokan nu sakitu luar biasana kita dieuweuhkeun Kangjeng Nabi tapi teger jeung tenang bae sebab dibere wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngahareupan jelema-jelema nu dangkal seperti eta nu mantap mulai ti kalangan handap heula nu iman teh ka Kangjeng mulai hiji dua bangsa kakentong nama Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan berikut Abu mulai har hese teh nu garit eta lah bibit ti perangeunana bayangkeun ku urang ngarobah sesembahan atuh lain leutik-leutik masalah. Nah, kemudian Kangjeng Nabi 13 tahun Kangjeng Nabi berjuang di Mekah, alhamdulillah berhasil dengan insan optimal. Kita hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahun atau 11, maka wafat Kangjeng Nabi teh di Madinah.
geus lamun hijriahna 570 lahir tambah 40 tahun jeung 13 tambah jeung 10 tahun jadi sabaraha 300 34 bener tante sih aku masih salah bae mah hitungna jadi 300 tahun Masehina tahun hijriahna tahun 11 sebab timimiti hijrah ke Madinah disambutlah Kangjeng Nabi ku urang Madinah nu kamari dicaritakeun muncul datang Al-Badru Kangjeng Nabi nu caang Kangjeng Nabi nu kasep beungeut caang beungeut kasep kolbu caang kolbu Badru lir teu beda jeung bulan purnama Kangjeng teh datang alaina ka urang cek urang Madinah qala al-badru alaina datang min saniatil wada ti arah saniatil wada kampung teh ngaranna kampung saniatil wada wajib syukru alaina wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama mada'a lillahi da'i ya Allah ialah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama nu mantak cek Imam Ja'far anta syamsun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe anta badrun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama anta nurun fauqa nurin anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya anta iksiru anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad anta misbahu sudur anjeun teh seperti lampu penerang jiwa hebatnya saya Imam Ja'far Al-Barzanji ketika peting poek panon poe nyorot ya Allah ya Rabb Haji Masuri kadeuleu, Haji Wati kadeuleu, Haji Rusdi kadeuleu, kah kasepna teh kadeuleu. Nyana teh asa kasep bae cek nyana. Wallahu alam cek halayak rame mah. Tuh Haji Bahri bau jangan geus koteteng ben mantap kaen nyandung yang ngarasa kasep barang di deuleu ya Allah. Sakitu kaayaanana. Pas-pasan. Teh Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan. Kangjeng Nabi memual anu ngabandingan anta syamsun anta badrun tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9 begitu ngaputan lampuna pareum otomatis jarum naragag plek bingung Siti Aisyah lampu pareum jarum ragag cek Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincak teh dikrami kemong teu kuari teu kumaha ieu Kangjeng Nabi jol Kangjeng Nabi Masya Allah kamar caang katingali Siti Aisyah katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna Kangjeng Nabi senyum-senyum memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang pan lampu pareum aja katingali kunaon ku cahaya tuan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya tuan anta syamsun anta badrun urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek ya Allah ya Rabbi itu mah pembawaan meureun nya moekan jagat ya kari ya Allah Kangjeng mecaang ieu nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi talin eta nyorotna fi dunya wal akhirah ieu kabeh cacaang Kangjeng Nabi aya dunia cacaang Kangjeng Nabi aya urang cacaang Kangjeng Nabi aya akhirat cacaang Kangjeng Nabi aya surga cacaang Kangjeng Nabi aya neraka cacaang Kangjeng Nabi moal diomongkeun ku Gusti Allah hadis qudsi diucapkeun ku Kangjeng laulaka lama khalaqtul aflaq mun teu aya anjeun Muhammad kaula moal ngadamel jagat raya berarti jagat raya teh cacaang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu paling hebat
cacaan Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter, nu bengkok sorot ku cacaan Kangjeng Nabi jadi lempeng, nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaan Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran, nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga. Ieu kan luar biasa. Cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok. Beuh, di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok, dalang aya di Cilongok, anu sok ditiup oe 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 teh naon tah? Naon trompet naon eta ngaranna? Trompet katangganya aya di Cilongok. Ayo coba naon eueuh. Pokona Raja Gapleh di Cilongok, Raja Remi di Cilongok, eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lain lalagaan keris daga tutup bisa dicokot ku urang. Waktu lamun bulan mulu deta di Pandian keris Haji Masuri, keris Haji Patin, pohara. Tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi, ya Allah keris dipikeun ku nyana, tasala dipikeun. Ih, ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok, geus eueuh nu main remi, eueuh nu main batur remi teh naon gara? Naon gara? Gapleh tuh sia nyahoan. Nyahoan osok beurenya. Tuh ya koprok kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu tatadina di kana neraka kasorot ku sinar tinggalkeun jadi ka surga. Lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng aya nu nawaran ka urang ye, nu nawaran ngridit, nu nawaran kreditan, tah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek. Tapi nu geus kasorot ku sinar Kangjeng heuy haram neraka jahanam. Tah lamun nu ngridit can kasorot, lamun nu teu ngridit kasorot. Misalnya jam 10 beding aya sinar remeng-remeng jol aya awewe lain cara urang etek lain. Etek mau malah nu geulis, kawaron malah nu geul jore carang nu geulis timbul ti kawaron carang. Lamun kitu mah Cilongok mantep. Gareulis urang Cilongok mah. Tapi lain penduduk asli. Gelis misalnya ya aya we geulis lah pokoknya kurang mana bae dia sengit nya geulis datang misalnya ke Haji Masuri, Haji nyana bubuka bajuna buka jadi buka kutangna dibuka waduh haju sempakna dibuka ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri cek nyana abdi rangda ieu mah deuk sedekah bae ka Mang Haji. Nah, kira-kira muat Mang Haji kira-kira. Mikir-mikir caknya nah. Wah, sinar leutik. Sinar leutik. Aduh. Anak buah Haji Patin kos kieu ye. Henteu tegas teh, hong gitu kan. Cuma mikir-mikir cenah. Parah. Berarti jerona mah hayang. Awak aya ban dicabut di sinar. Nah. Mana mikir-mikir keneh. Coba ka Haji Bahri. Saya datang aja, bisa ditihela baik, bisa ditihela baik. Wah, ini mantep ya nih mah. Barang disorotan ceknya nih kula rangda, saya berenang 10 tahun mah, dia menek sodah bokobe, ke Mang Haji Bahri, langsung kadieu sia, cangkup. Oh sinaran jasa mah. Aduh, kok mau ka Dulgani mah? Dulgani mah kakarang can dibukaan kok, gera buka. Oh, tamasa kumaha orek koros. Atuh beres eta lamun eueuh sinar, tapi lamun aya sinaran nyana datang, ada apa Ibu, Mbak? Ini saya mau sedekah. Sedekah apa? Sedekah diri saya gratis lillahi taala. Budak. Gratis lillahi taala. Begini, Mbak, saya kan udah ngaji, Mbak. Sebelum nikah ini kan haram. Padahal mah ieu geus kieu bae. Si badage keong bae haram mah haram tapi kok itu bangun. Urusan bangun mah lain lagi. Midnight ya. Teh bertah ai aya mah aya sinaran moal kajen kuku mage. Moal
tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundik kulang lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho seputar para pengusaha nyaho insyaallah lain lalagaan nyaho ieu nu ngaji teh ngaji aya bos ngaji kuari babaturan anak keluarga Pak Harto ngaji kuari kadi nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan wau kabeh bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai nggak ada wah saya tahu cenah kalau kesini si Azim nyaho nyana sebab babaturan nyana kuari ngaji tah nyana nyaritakeun anu wah di negara mantak acak-acakan emang kumaha nah lamun kukula dicaritakeun ngan kajeut temu urusan nyana penting mah urusan urang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang can geus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga. Tidak terkecuali pokoknya mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana baik mudah-mudahan nu can iman supaya iman nu geus iman supaya mantep nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zamanna geus 14 abad masih keneh nyorot masyaallah sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran. Atqal azkiya, asfal asfiya, azkal azkiya eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir teh lamun bentukna kayu, lamun urang boga kayu eta urang peureum hayang ka Cirebon dicekel ku urang set urang bisa hiber ka Cirebon iksir. Urang teh cicing hayang ka Singapura langsung cekel set langsung teh kudu make lain air ragam di Karawang tekudu ya mah lain mah tekudu ya mah kayu iksir cekel urang beungsa langsung dah caga Singapura. Haji Rusdi teu daek balik di Singapura eueuh nu make samping di Singapura. Di Singapura eueuh nu make samping, eueuh nu make jubah di Singapura, eueuh nu make calana panjang. Awewe kabeh make calana pendek kabeh, aya nu make sempak. Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon? Boga didalegan bae. Heuh sia kunaon teu kicep? Itu barang di dalam masyaallah. Nya paruti, nya baragus. Teu ditutupan di Singapura mah. Nya nang geus kajakan deui ira cenah kieu ka Singapura deui. Naon sia? Dek jarah, lain jarah sia mendek leuli eta. Heuh sia. Ya Allah. Tah, boga kayu iksir. Boga kayu iksir. Kayu iksir cekelan hayangna. Urang dagang nyekel kayu iksir. Dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat-lipat ganda. Nah, nanyakeun tangkal. Aduh, geus tinggalin zaman. Geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir. Iksir, masyaallah. Urang bodoh, cekel kayu iksir, baca Quran, bisa-bisa baca. Urang bodoh, teu ngaji teu naon, boga kayu iksir, maca kitab bisa. Iksir mah, mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli. Tah, lir teu beda jeung kayu iksir. Jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah ka tukang nyaho ka hareup nyaho. Masyaallah karim. Jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sayyidina Ali. Tadi Ali panggil. Ali mah teu aya. Ka mana Ali? Dek dibere bendera. Perempuan muriang naon? Nyeri mata tidak ka dieu. Tak ka dieu dipasang bendera bener matana bengkakna luar biasa teu bisa neuleuk Sayyidina Ali teh. Ka dieu Ali. Ciduhan. Wah,
usap ku Kangjeng set mata. Masya Allah cak Sayyidina Ali leuwih bengras kibatan memeh muriang mata. Kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri. Hayang nyaho coba mun teu buta bisa. Ulah usap-usap lah Haji Bahri. Atuh Kangjeng Nabi mah lain deui ciduna set usap. Masya Allah coba cidu Haji Bahri. Usap pan jadi kieu cenah ieu. Da tadina mah aya remeng-remeng mah. Kuari jadi poek salah ngusap. Aduh. Nah, ieu lah iksir. Lamun urang hayang kayu iksir babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir. Cara nyambat ka Kangjeng Nabi baca sholawat ka Kangjeng Nabi macana sapoe sapeting 4444 tuh meme berangkat geus olab itu mau jadi kayu iksir paling ya kayu asem kayu asem iksir ya Allah ya Rabb. Nah ya iksir baca kurang sholawat ngan cara maca sholawatna kudu ridho karena papasten Allah. Carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Eta tah terapkeun coba. Urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik ulah inget ka pamerena inget ka nu merena ridho Gusti. Tah urang dibere sehat ulah inget kana sehatna tapi inget kana mere sehatna Gusti nu mere sehat ka abdi ridho dibere sehat ku Gusti. Ketika dagang orang maju ulah neuleuh maju dagangna nu dideuleuh nu mere dagangna ridho Gusti. Urang ku harincan kawin haju dikawinkeun Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena Allah. Lamun neuleuh ka pamajikanna bosen urang. Bosen ya gede panyelintu sabeca teu mahi atuh tapi urang inget ka nu merena bakal deudeuh jeung nya kitu. Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing atuh can datang geus ditanya eta kan capetang teuing ngaranna. Nah eta takos kitu tah ulah neuleuh etana neuleuh nu merena ieu teh pamere Allah ridho urang boga pamajikan kunyin eueuh dagingan mun kaluar di budak-budak anjing pajar tukang lamun urang neuleuh etana urang bokal bosen tapi urang neuleuh ka nu merena Allah Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi jang ngabaturan abdi salila hirup di dunia abdi ridho Gusti sanes ka ieuna ka Gusti nu merena ieu teh geus aya ti papasten Gusti. Masya Allah babari tah ngomong mah babari hayu coba ridho eta bagus itu kuari urang diri urang kos kieu urang ngaca Masya Allah alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh makhluk lupang mulyana abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti maha kawasa jeung maha sagala-galana. Tah ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti encan Gusti ridho ka urang lantaran jam geus jam 1:30 teh anggeus deui bae iksir teh anggeus deui bae wah kauna hareup asana ieu mah ieu kakarak datang ka ridho doang tah encan ridho urang ka Gusti ridho Gusti ka urang bakal dicaritakeun ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang jih atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang tapi Allah ridho. Nah sababaraha macam ridhona moal kabahas 11:30 asana sate tiis sate tuh Haji Rusdi mah geus julak cilik bae nya nama lain deuk muludan deuk ngadar sate tah ieu ridho Gusti ka urang ridho urang ka Gusti sarapna maca sholawat nama deuk sabaraha bae tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang ridho ka Gusti. Masya Allah ieu bakal jadi iksir urang dok contoh iksir hari eta anu bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 81 nyana nyaba ka Garut naik hardtop supir
cak supirna ulah jalan dieu jalan dieu mah eta jembatanna nuju di omean jalan dieu wae cek urang jalan ditu wae tebih ge wios Cianjur ya Cianjur sih mah teu bisa bahasa Cianjur cenah nyana mah bahasa dieu bae dek mana sia asana seueuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilegeg anjing sia ngadenge omongan urang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep awas ya ayo ai Garut mah lain deui Garut mah mantep tah cikaan teh jalan deui wae ih jembatanana nuju di omel wios sanes wios kitu janten teu aya papalangan teu tiasa ka ditu wios cekan hayu jalan di nyampe atuh supir terus wae ge waduh cek supir ieu mah ngubrus kabehan lah mobil ieu hartok datang tah aangna kan peureum bae nya terus ieu jembatanna putus terus gas sanes gas gitu entah ya jembatan gas segala gas cak supir teh aing kuari pae gas pokoknya duturkeun ka aang bae digas ku nya set hiber mobil hiber aang geus kieu bae terus beres eta entos jebrang entos bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir Masya Allah kan lamun dicaritakeun seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lalagan kula dicaritakeun di Tasikna ti Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu arah istimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahana bangsa 2 jam deui karek anu ka iksir ngaji pen ngaji 2 jam deui lain kajen kitu tah insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ngal jadi kakarak naik datang ka iksir teh orenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah Allah ridho ka urang ya Allah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan urang kabehan baroga iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieulah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh aya bahasana ya gausal a'zam aya 40 bahasa ya gausal a'zam ialah iksir-iksir isu panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adik kula ku Haji ieu kan terakhir rada panjangan cenah final caknyana mantak terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat dicukupkan sakieu lalakon iksirna ke orang sambung dari tahun hareup ngaji mudah-mudahan panjang umur catat iksirna datang ka mana tadi ridho ke tinggal nyaritakeun ridho urang jeung ridho Gusti aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in
amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.